Sampurasun, dulur sadayana kumasaret ya. Pangdi sareng si gondrong negelayung. Yes, si gondrong keur aya di hiji tempat anu mana ya hiji tempat tempat pabrik kerupuk. Kerupuk si rakek angin nu rasana ajag banget. Oh, lur, iya tempatnya lur. Seperti inilah suasana tempatnya. Oh, tempatnya pabrik kerupuk. Di daerah Jakarta Selatan ya teh lur. Nah, nama-nama dulur anu menuju jalan-jalan ke Jakarta Selatan, Jalan Trogong 3 ieu tempatna pabrik kerupuk. Nu si rakek angin rasana ajag banget. Ting si rakekna keur ka mana ieu? Ngapungkunang layangan ieu nama. Oh, ieu tempatna lur. Kieu we lur, lah. Ulin ka dieu ya. Kasih rakek angin tuh. Udang sare aing. Kumaha dulur ya dirinya cuaca ya. Cerah. Dia menuju cerah ya. Oh, di luaran cerah di luar tuh. Ayo tuh buru ngapungkeun. Ih. Wah ngerek di kamera. Tah si rakek paingan si rakekna geus ieu tuh. Geus ngapungkeun layangan we. Rakek. Halo. Ieu lah atuh ka dieu tingali. Murintil we. Ya lampus ya. 12 sabra. Ya. 12.000. Nah ini ya, saya mencoba melihat itu yang main gaplek. Ah iya si rakek ya. Aing disuguhan kopi euy ka dieu ulin. Arak 12.000. 12.000. Oh ya burung ngapungkeun. Bawa anginna. Anginna. Cekas berak di luar mah nyemat. Ah, ya kerupukna ya kerupuk rasa ajag banget ya. Kerupuk si raket angin dah ya. Kerupuk nu warna-warni aya dah luar. Ah. Ieu kerupuk ieu. Kerupuk kotak. Si dulur ya anu ngaliwat ke Tarogong 3 Jakarta Selatan nyimpang lah ka dieu lur. Si pesen kerupuk tuh. Coba kerupuk tah ieu ya. Ieu bosna tah. Tah. Tuh ini bosna anjir. Ngeri
Bos. Bos. Ada ya kerupuk naon bos? Nu kieu bos? Udang. Kerupuk udang. Ya. Sarua digoreng gitu genya. Dia mah dikukusik. Kukusik. Kukusik dijikeun diaduk kitu nya. Si Bukan itu. Tari nu eta tah kerupuk naon bos? Jengke. Jengke. Jengke singkatan dari jengkol. Ais. Sejak kapan jengke jadi si jengkol? Geus lah dulur ah. Nu ngerek ieu heula euy kacai heula euy. Hareudang anjir di dieu mah. Itu we nya anu penting mah pokona mah sing sararea maju sararea. Sukses sararea nya sukses bersama rahayu sampurasun.